Nah, ada naon kitu ki? Pendopo woy. Nah. Cek Kang Ujer. Ya edek daftar deui jadi pagawe. Deuleu. Pan dewek mah bareto alun kumaula zaman anjeunna di dieu. Aing teh tukang nyadiakeun park naon pakakas moro aing kudu dibejakeun mah sia teh Ujer. Da bubujang teh kaseneng anjeunna teh bubujang teh moro teh. Tarukan keun anjeunna mah resep pisan senang pisan kana moro. Cek Aki Darum. Atuh ari ayeuna mah nyaku jalma ayeuna we jeung asa piraku ki bendara wadana make edeuk naon milari pagawe anu geus aweh woh cetuk kuis jiga aki kieu deh meureun bakal milih nu jag-jag we anu jag-jag waringkas jiga uing. Cek si Dayat harita ngomong ka Aki Darum. Gagabah sia teh Dayat capek sia juri. Ari jang kapentingan kamajuan mah lain umur anu dipentingkeun. Tapi kamampuh deuleu sia teh. Kamampuh kawani jeung boga hate niat hayang ngamajukeun lemur. Lain ngukur kana pendidikan atanapi budak ngorana. Ejan ngora ari teu boga kahayang ngamajukeun lemur ge percuma. Sabab pamimpin mah ieu dengekeun Dayat. Kudu naon cenah? Kudu lolong panon torek ceuli da bakalna. Sok diomongkeun. Maju pasti aya nu ngomongkeun komo deui ye dina kakuranganana. Cek Aki Darum harita terus kuntreng ngobrol ka si Dayat jeung ka Kang Ujer. Kang Ujer nemal. Nah. Naon? Ari Aki bisa naon lah. Lian ukur nyadiakeun pakakas moro. Nah. Ujer nanya. Yeuh. Aing mah bisa mantueun deuleu. Kumaha kitu ki? Nah. Nejeng ngomong sia lobanahna aing kaluman. Siapa ngomong telobanahna deuleu aing kaluman. Aing ngomong teu lobanahna bahasa naonnahna teh. Nah, mun keun bae kumaha uing. Nah. Ugra sia mah. Aing mah bisa mantun najan geus kolot ge sabab dina zaman harita aing sok dianggap mantunkeun carita-carita pajajaran aing kudu dibejakeun. Aing batuk lah. Aing gaya nginum belasak kada ngobrol aja. Aki Darum meregot kana cai nginum. Kemeureun haus. Sanes haus musik tapi sobat. Aing sok dianggap mantunkeun carita-carita pajajaran. Cek Aki Darum anu katingali gaul pisan. Maraneh apal teu? Ujer, Dayat, kana carita lang-layang, Salaka Domas, Demung Kalagan, Nyai Sumur Bandung, Carios Lutung Kasarung,
Gajah Lumantung jeung sajabana semuanya maneh masyat teh tah mantakna ulah rek ngamomorekeun aing deuleu cek Aki Darum saeutik rada kasal sabab si Dayat cidaga nu ngamomorekeun Aki Darum jiga nu nyepelekeun kana panggabisana Aki Darum pedah geus ningali kana tangtung geus sakitu kolotna atanapi aki-akina kurang leuwih di 70 tahunan yuswana. Nah, cing sok atuh Aki. Mulamunnya mah bisa lah. Nah, sok kumaha ampun aing mah ampun. Cek Kang Ujer geus loba menahna jeung ampun. Nita Aki Darum ngahaleuang raja. Panasaran meureun manehanana ge. Bener jeung henteu na Aki Darum bisa naon? Bisa mantun. Calengkeung harita Aki Darum mantun. Dewek rek mantun kudu dedeh heula sabab sora dewek marumasa geus kolot sorana beda jeung keur ngora ari keur ngora mah dewek manggung ge teu eureun tepikeun ka sabulan teh 40 tilu 40 manggung Gusti daripada ada kabeh nangan 30 poe nya euy aduh dengekeun dia ujer dewek rek mantun. Nah, darujit ampun aing mah. Dengekeun zat teh. Won sampun kasang rumungun nada ampun kakaruhun. Ti kidul, ti kalerna, ti kulonna, ti wetana, ti lugurna, ti handapna, ti hareupna. Itu Kang lagi sekolah aduh ampun dijingkir kena dewek kayak nginum mulai isak gedeng lah keun bae dewek nginum ciherang lah domoangeun nah nginum cai kiruh cai solokan nu tina urug aduh kelayeun dengekeun kujer aing nginum heula. Nya meni loba nginum aing mah aki-aki teh sia Cek Dayat ngilu nimrung dan ngilu ka pasar tapi ngilu nimrung. Atos atuh Aki atos bilih karugrag Aki Cek Jimarkona bilih karugrag Aki teh apan ieu rada kirang sehat tadi teh angkat ka dieu teh. Ari ieu mah heuh nya nyai mah ieu ka Aki teh. Ieu dahar atuh ieu aya pel saeutik sugan weh. Cager Aki meh teu baktuk wae. Da dibungkus ieu teh pel teh tadi teh. Pel sanyai mawa. Cek Jimarkona harita nawaran pel. Kusiwa Markona mukakeun kantongna. Atuh obatna nu disebut obatna teh dibikeun ka Aki Darum. Jurig siagna ka bina-bina teuing. Lain pel nu kitu mah jurig teh nu kitu mah deblo anu tina anu tina naon anu tina sampeu ka bina-bina teuing. Siabana nu demen teuing ka dewek teh lah. Jeung dabarina oge aing teh tadi teh eudeuh ka pendopo cek Aki Darum bari masih ngagejroh batuk ngajejroh nya batuk banyak keluar kan bareng jeung Aki Darum ngalengkah Jimarkonah nerleng nuturkeun
kumaha atuh pami uing ngilu Ki? Kumaha upami uing ngilu digawe Ki? Cek Ki Markona cenah ngomong ka Ki Darum hayang ngilu digawe. Ari sia Markona. Nah edeuk nanaonan. Awewe make edeuk naon ukurubutan ngilu kaleuweung. Cek Aki Darum raleng. Har. Nah bet jadi kaleuweung geuningan. Lain tadi Aki teh naon? Lain tadi Aki teh nyebutkan edeuk ngalamar gawe ka pendopo cenah. Cek Nyi Markona ngarasa aneh. Ongkoh ngadeng rek ngalamar tapi ngomongkeun deui rek kaleuweung. Cek Aki Darum mah deuleu. Da aing mah ngalamar gawe soten edeuk babantu purah ngaring naon purah ngiringkeun juragan bendara. Ari bubujeng mah kaleuweung deuleu kitu. Omong Ki Darum ka Nyi Markona. Jeung loba dedehem si Markona. Nya atuh ari Aki keur awewe mah ya. Lain edeuk ngalamar gawe jadi paninggaran. Nya sagawe-gawe we atuh anu aya patalina jeung pangabisa awewe. Samisal atuh aya nyeusehan. Atanapi emang nyesehkeun pakaian juragan. Atanapi mencetan juragan bendara. Ari nuju reureuh. Emal Nyi Markona bari iirihilan campur ngaheureuyan Aki Darum. Gagabah sia teh. Gagabah cacapek teh Nyi Markona. Cek Aki Darum. Bari gura giru ninggalkeun eta tempat ngan ari Nyi Markona mah keukeuh hayang ngilu ngalamar gawe. Teu bisa. Coba kudu boga keahlian deuleu. Teu bisa pokona mah teu dewek teu bisa. Aki Darum rada gegebesa eutik ka Nyi Markona. Da sabab kudu boga keahlian ari hayang digawe di juragan bendara mah.